Bos pangyoketkeun kunci 17 ya hese euy. Macel wae teu waras. Oh, kurang bari rek modal. Ya, kurang hayang modal. Anterkeun kunci ka Mang Dana tah kunci 17. Ditah pangateun kunci. Oh. Mananya? Iya gitu. Ah, iya meureun. Ya. Aduh, dua teh. Ruas. Cek Mang Agus, kita mau ieu. Nah, anda urang menita teh nyokot kunci 17 sekal kamu mah Gurinda. Nah, kumaha ceuk Mang Agus na kitu? Pancek Mang Agus kita nganterkeun ieu. Mang Danek motong mesin cenah. Oh no. Mahanya Mang Agus. Aduh, aing jadi dicarekan. Ini si budak mah tara waras ka aing ge. Astagfirullahaladzim, aing ari si budak. Ya Allah, saupamina abdi umur lebih ka sepuh, mudah-mudahan ulah budak jiga kitu nyangsarakeun musingkeun batur. Amin. Sinana, geus musingkeun teh kalah nyangseuikeun. Aya naon? Ngaca. Naon? Sih, naon banget urang kumaha. Zaman yang serikeun aing teh puka-puka kumaha banget aing. Ampun. Ya mah geus budak teh. Aduh, aing ampun. Ye, wah, budak. Bener-bener teuing. Aduh, parah ya. Parah. Ya, geus gandeng tong seserian teuing. Geus pangninyokeun kopi wae. Hah? Kopi hidung dina kantong. Di ditu tuh dina kantong. Kopi hidung ya pasung kieu ya. Tah hidungna jiga kieu pangninyokeun nya. Oh, heuh. Tah cik, urang kateun ka dalam mesin. Nya. Kita nyokot kunci 17 salah. Ah, kopi aing gawe. Dah. Nah, nu dirasanya eta jelema ditah ninyuh nu kieu keur mesin kitunya. Ah, sebodoh. Waduh, bubuk euy. Sinyarekan deui ke. Naon eta ninyuh nu kieu? Ampun. Ya. Ih, tumben ditanya kopi. Wah, rasa kopi euy. Nuhun budak. Nah geuning na kumaha ieu teh pahang. Bakusa. Ampun. Ke. Hah? Geuning arang eueuh euy. Boa-boa. Pak, Hah? hujan kieu mah nu ngeunah mah kopi. Wah, mantep. Kopi? Astagfirullahaladzim. Ari tadi aing nitah ninyuh naon, pan nitah ninyuh kopi. Dasar si Widung. Aing